Oke, 3, 2, and cut. Hai. Jelas ya. Terserah ya. Aduh, goblok lucu amat ya. Anjing. Lucu amat. Geratun deh main nak. Suspending ah. Ya. Si Bobby kenapa nanya? Silat-silat. Bob, kenapa nanya sih ya? Sini yang sorangan, bisa gelos ya. Iya, kenapa kok channel blog timpuk sih mah? Lucu sih film itu. Wah, lu bener sih ya. Coba inget Bob. Tuh. Tuh. Ayo. Wah, karena musik video loba ya. Saya itu mancing pak, saya itu mancing. Itu ya, tiangkeun urang meta lauk nak sugan we dibere. Saya pong buta batur keur mancing lain keur sare. Sugan dibere, lain keur sare, diparabkeun ka belut ku aing taculi. Ya, lo saya pong, emang batur boga salah naon, arek digajakan gelut. Kan ngajakan gelut sia we gelutnya aing ayo. Tambulan lain sia nanyakeun pembalut. Gusti nu agung, geus dah ayo. Mang, kernaon di dia? Tembon aing keur naon ku sia? Bang wae sama aku keur ngusup, lain keur ngalaku ya. Ya Allah ya budak, diteger sia ku aing. Mang, geus meunang can, mun geus meunang urang mental laukna ya. Nggak wae sia ngomong. Buku aing tadi gecan bebeunangan. Sia datang-datang rek men tadi. Pak, cenah tadi arek ngajakan gelut cenah kasih mama. Gelut? Saha nu ngajakan gelut, Bu? Bener sia ngajakan gelut ka aing. Kapok-kapokna sia. Kamari ge leungeun sia ku aing geus dipitaskeun. Gelut mah tinggal gelut, Mang. Teu kudu ganti calana. Alasan deui ngomong we tuan mah. Gandeng deh, adu domba wae sia. Mang, butuh umpan teu? Mana umpan? Kebeneran ya umpan aing beak. Tah mang, biwir si bolot jeung umpan. Yakin aing mah lauk ge nyalampeurkeun. Soalna biwirna hanyir. Jadi najis aing, mentak sararawan lauk aing. Nu aya ge marah rabok meureun. Ya, lo sa di mana ge naok lauk make lamit, nanti kobok beuna ge moal. Bare gue saya kolot-kolot. Masya Allah, capek aing ngomongin sia mah. Sabenerna si arek naraon sih ka dari ieu? Ngegaranggu aing wae. Iya mang, aing ka dieu ge arek minta lauk. Arek naon sak ka empang? Meuli ubar batuk aya ge eueuh. Nyawe ngah, angges-angges ngomong jeung sia mah. Mang, mana aing minta laukna yeuh? Wah. Geus lah si gekara dari itu. Balang-balangkeun ka empang sia ku aing. Pelit ca mang, ku aing sumpahkeun moal bebeunangan. Ye sia kalau nyumpan aing. Oh, kan cenah kos batuk. Rek dibale dong ku aing gandeng sia mah. Endok ke batuk. Mang, gabus berbay. Arum ada sia pirang. Garanggu wae sia. Keur aing teu boga deungeun sangu di mah. Jadak dong ah. Aduh, menjadi kelem bantu aing rok sama. Aduh, kocak parah anjing. Aduh. Sasi dong pun yuk, ganggu wae. Sepajar nih. Naon sih budak? Halo. Halo Bob, Naon sih jar pun aing? Tumben, kangen lain sih aing. jemput aing Bob. Emang saya balik ya? Balik aing Bob. Jemput di mana saya? Terminal Liang. Oh, terminal. Yang ke satu, aing kayak kadinya ngajemput. Oh, lali lah nya. Selalu we. Tungguan kayak kado aing kadinya. Rok, ngajemput sepanjang lah ya. Siapa? Yang bisa tuh, aing baliknya. Oh, yang balik mau balik we. Serah. Jemput sepanjang lah aing.
Mensip jeung saha aing, boga kabogo gente. Eta sia jeung si kokong lain bokina. Iraha mensipna. Sia ti awewe garek naon buat jadi hansip. Gandeng sia aing mah ngomong ka jeung si Ipong lain jeung sia. Oke, lo pas ya. Lagi hansip terus sia. Sia, kecapai di boga culik itu. Nah bener Pong, kenaon bego sia mah. Bener-bener sia tang nahan boga culik itu. Aing stres, asal ngomong jeung gileud sirsa. Ya, ngomong jeung sia mah sarua jeung nambal ban ka kontor. Lo setia aing teh make dastar mana aing bencong. Sia mah teu pantes make dastar, pantes make kain kapan. Paeh meureun sia aya make kain kapan mah. Ayo jadi ke nirayo. Hayo ayeuna ge jadi ge lompat caka ditu kueng tombak. Boy, engko mari ngajakan sarapan, malah ngajakan toko bang cara las ya. Sarapan, saya ngajak ke sarapan buat jelas. Rek nyaoleh seti menang tampan. Ih, nyaw aing nah, pusing ngomong jeung sia mah. Jelas. Arek ngising sia, awewe jorok. Pusing, lain ngising. Dikawin ke jeung tunggul sukueng deh. Nah, benar tuh Pong, ayo. Mantap, cuma kopi besar ya bukan namanya. Panjang balik. Mobil lah amat kan diput ge. Udah naik weh. Ini lagi memang di bukit jalan. Bob, sekali lah, masih nggak jemput aing. Aing memang di duit goceng di jalan. Terus gue dicokot. Ente, malah makuin ditambahan goceng deui. Astagfirullah, lo amat sih sia. Karunya sih makan manggihna goceng teuing mah, kuing ditambahan weh. Bob, kenal sih sia urun. Jar, tebok itu. Pot kolot mancing, gawe sia. Saya tuh Bob. Siapira aku teh nyaho. Iwan Kendor, anu tenuna di mana-mana. Segala ge boga main mah. Oh, si Iwan Kendor. Woi, Mang, bukan jangan. Goblok sia wedeng aing. Bob, udah Bob. Nah, sia. Sini Bob, aing sudah ke panggimana. Tik. Widih, dua lu tunggu kumpul deui ya. Goblok sih. Mereka masih ya. Mereka warung aing jar, belanja jeung masak. Ngomong-ngomong ke mana wae sia jar, karena ketemu deui. Gawe aing ti. Ieu karek balik aing. Oh, terus gawe sia, cik aing terus ganti kulit sia. Goblok emang naik ora aing kulit. Oh, atuh hebat terus balik gawe emang traktir atuh. Oh, si aing ditraktir. Kayak ku aing traktir. Sik, bener sia jar, ditraktir naon tah? Kayak ku aing belikan laptop. Kayak trek gede tau sia. Salah, emang batu orang negeri sia. Ih, goblok sia-sia tan kueng leo beh boda sia. Oh, dok mau naik. Parah sia. Sekarang balik we lah. Pulang ada kasih Siti bego. Bisa di parut lagi sia ta. Awalah sia. Ih, bisa mati jar. Coba sinan lain. Oh ya. Dadah. Alhamdulillah nyampe oke. Ngopi saya. Oh, gampang. Mau ketemu ngopi. Ya. Ngopi sejarnya. Bawa dong sih. Awas atau ngopi. Kok, itu lain si Pajar. Nah, aku sahabat transferan tuh itu si Pajar bego. Oh, astagfirullahaladzim. Kan tadi yang nyebut si Pajar. Arak balik ke kita budak. Balik ke belajar. Bodoh amat. Itu si Pajar Ipong lain si Mamat udah. Halo.
Ngopi aing bukan namanya mah. Wah, geus balik sajar. Anut keneh meureun. Anut. Yo, bujur aing anut yo. Cekal ku sia. Kadang-kadang asa yang ada yang pupurhan tadi. Mana ya tuh? Geus sih mulai didenge. Ngopi atuh karek balik ke oge. Iya datang ropi ngena aman. Bereta aku bina juga. Orang mau bae. Nah, ini mah kopi dan pupurhan. Aing mah tanah bubur. Astagfirullah. Aduh aing balik sa kokong. Geus dak lah ada yang ngaropi maya sping dititas kokong ya. Kong. Di dapur aya goreng caus ya. Mending seduh kopi sia. Aya goreng caus di dapur. Goreng cau, beuh mantep atuh berarti ya kopi seduh aja sesudah. Hei, mantep ya. Gerak itu. Wadah. Mantap saya goreng caus tah. Gitu dak ceng ge. Main menurut wae kayak. Mah, ada pisang goreng nak. Wah, tak budak nih aing. Ini nade. Goreng gedang. Hehehe. Goblok tak budaknya. Cari aing. Aduh kacau tak budak. Mana boleh sendok lah? Ngop, kopi apa kadinya yo? Mudah. Bawa. Bisa meureun ke sorangan. Korongan. Aneh-aneh atau budak ngopi di korongan. Oh, itu gedung kan korongan. Nah, kopi nah. Benar sia. Kopi ya. Iya kopi ki amat tersana, ge asaan ge. Nah sih. Asaan bub, kusa bub. Nah, sana. Asaan we. Asa aya asin-asinan kitu nya. Ieu kopi di naonan ku sia bolot? Buah usaha ini mah. Cobain penasaran, asan deui ku ngah. Uyuhan beuki saipong kopi di korongan. Goblok sia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Cakep. Action. Yang kemarin ajakan sarapan, masalah aja teh muncrat. Scan 2 take 23 roll and action. Gelo sa di mana ge, eno ka make lamit. Lain di kobok, bego saya banget kalau pulang dia mau ke kobok. Bener ditambahan, Jo. Bener lagi cari ngomong tambahan di astagfirullah otak. Sabar. Ayo. Oke. Scan 2 take 22 roll and action. Di najis aing, petak sararawan lauk aing, nu aya ge mararabok meureun. Gelo sa eno kalau make lamit, lain di kobok, benang ge moal, barai go saya kono. Ya. Aduh. Deh gas malah bener. Scan 2 take 22 roll and action. Gelo sa di mana ge, eno kalau make lamit, lain di kobok, benang ge moal, barai go saya kono. Ngomong nya. Ngomong geus ya kokong. Aing selesai ya ngomong aing. Ya roll 2 deh ya. Bengek Sande ngomong wae tuan mah. Gandeng dong. scan 2 take 3 rolling and action. Siabu taipong batur ke mancing lain ke sare. Iya, Kumaha sih, Kak? aduh wae. Mah kudu ganti celana. Agak alasan. Agak alasan wae sia mah. Lokasi Tengah Empang. Sempurna. Hai.